pemikiran eta ring mama ujangan eta we jadi pikiran emak mah kumaha lamun bapak ujang nepikeun kacilaka lantaran tarung ijen bawa senjeun ki buyut ireng. Pokona mah uing geus yakin mah pawing bapak uing mah pasti bakal menang. Si buyut ireng pasti ele mah. Tenang we lah ulami lu mikiran atuh mah. Kulutrak brai panto hareup muka. Bah Uca geuningan nu datang teh ngareret ka si Keling sangeusna diuk sila gigireun pamajikanana teh lila terus nyarita. Ki buyut ireng mah rek terus ngeueum cenah badanannya. Nya buku Jang Keling rek terus ngeueum cenah jadi bisi geus tunduh mah sarewe ti heula cenah da pasti lila bet araraneh teuing ti peuting kieu kalah kabet ngeueum maneh. Urang mah tiris kakara kaluar oge mah kalah kahareudang cenah. Teu ngeunaheun jelema sakti mah. Nya geus sakeun bae manehna mah bieu kami pugunya geus kitu dakeun bae teu nantep. Nya pugu kami oge teh keur ngobrol jeung Jang Keling anu si mana horeng geuningan anakna Jang Rawing nyari keur urang mah sarua syukurna jeung bungah we nu aya. Komo lamun ka dieuna bareng jeung Jang Rawing mah duh dibagiakeun pisan meureunnan ku urang teh nya lain kitu manehna. Nya bener da pugu baheula oge ngan sakali-kalina tepung jeung Jang Rawing teh. Bisi geus tunu atuh Jang Keling sok we ka itu golerkeun da geus diberesan gona meulin. Ceuk Bah Uca ngareret ka pamajikanana. Pamajikanana unggek bari nimbalan pondok. Ti tadi kene oge geus teu beres rasan teh geus beberes datu tinggal goledag. Si Keling sering ngabagi paneutupna ka pribumi. Teu lila terus nyarita. Uing mah da can tunu woy. Bisi rek sare mah sok we lah Bah Uca jeung Mak Imik teh heula uing mah. Engkeun di dieu heula euy bari ngadaguan ki buyut ireng sok maneh bisi rek sare heula mah ka itu uing mah rek di dieu heula. Bah Uca silih teuteub jeung pamajikanana. Mak Imik nu harita nyarita. Nya atuh ari kitu masok da mah geus tunu ieu teh Jang Keling. Baturan heulaanan ka nya manehna. Mak Imik da geus tunuheun meureunnan terus ngagoloyoh ka jero. Nya kitu Bah Uca bet teu kuateun lila maturan ngobrol teh. Akhirna mangan ukur tinggal sorangan si Keling nu masih keneh teu ingkah di tempatna. Si Keling ngagoledag ngagoler maksudna gegelehean karep bari rek ngadaguan datangna ki buyut ireng. Ngan ngadadak ceuli si Keling anu sok sanajan dina kaayaan pangawak macan manjing upama boga kamampuhan kitu, tapi lantaran si Keling ti leuleupik dieusi ku kakuatan jeung elmu ti Ki Jarasuki katut guru gaibna nya teh Eyang Waluki. Ngajadikeun daya tangkep panca indra si Keling mibanda kaseuketan anu satata jeung jago nu geus masagi elmuna. Si Keling bisa ngadenge aya sora anu ngomong di luareun imah sanajan kadenge nalalawunan tapi cukup jelas pikeun ceuli si Keling. Heh. Sia. Dan ngajero wae pura-pura. Duh. Ti api sia. Keluar si Keling, budak setan. Keluar. Lamunnya Silai ngarasa jadi anakna si Rawing anu cek beja mah jago. Keluar deh. Ya sila bapak Silai, sira si Rawing aya dina leungeun dewek. Keluar si Keling. Kitu kadengina sora nu nyarita teh. Si Keling curing hak cengkat tina ngagolerna bibirna ngagerendang nyarita sorangan. Anu ngomongnya jadil teh. Jelas tujukeun ka uing teh caritaan teh. Yang nyarek ditingali ku aing sia keluar. Ngajar cadol teh. Si Keling kawilang budak nu tara ngarasa keung atawa sieun ning hareupan kaya naon bae. Panto hareup dibuka lalaunan di luar poek teu katingali aya jirim jalma. Cerelatung. Si Keling luncat keluar ti jero imah. Hatena beki panasaran sabab ieu jelas nu nyarita ti jelema lain jurig kitu cek pikirna. Celegedeg dua suku si Keling napak dina lemah di lebah buruan imah. Si Keling muterkeun paneutupna ka sabudureun eta patempatan. Cerelatung. Aya jirim nu make baju sing sarua hideung kaluar ti tempat nu poek. Mangsa napak dua sukuna kana lemah ngabedega nangtung teu jauh ti hareupeun si Keling, katingali dina leungeun katuh eta jirim aya buntelan anu dicekelan. Si Keling harita nelak-nelak jirim nu datang ku kaseuketan panona. Tapi weleh teu apa lantaran beungeutna ditergos ku kain hideung. Sama teh ngomong biar ditujukan ka uingnya yang make tergos sagala keningan. Iya, biasanya nu kieu mah bangsat yeuh, bangsat maneh teh nya.
Si Keling nanya sikapna tetep tenang siga teu jauheun ka ngarasa sieun. Ari jalur rampang nu harita nembongkeun memang ngahaja make baju sing sarwa hidung jeung ditergo sagala rupa beungeut ngarah teu apaleun si Keling. Malah dina nyarita oge ngahaja jalur rampang ngarobah sorana. Hei, Keling. Si lain bener-bener anak si Rawing, ha? Lamun bener-bener syukur dulu. Sabab ieu dina buntelan nu aya dina leungeun katuh dewek. Ieu sinah bapa si lain, Keling. Bapa si lain geus kojor ku leungeun dewek. Si Keling nutup seukeut kalabah buntelan anu aya dina leungeun katuh jalur rampang, serenge si Keling seuri bari nemalan. Uing nya oge lain kolot tapi maneh tong ngabobodos ya euy. Aing mah moal benang ditipeng dalam moal. Maneh mah tukang tipeng. Manya ya sirah meueuh getihan kitu euy. Maneh mah kaleulewihan ngawadul teh euy. Saha maneh nu sabenerna? Bejakeun sia ka aing. Sikap jeung caritaan si Keling bener-bener gembleng ku kawani. Jalur rampang nutup seukeut bari nyarita jero hatena. Jelas. Ieu budak teh bakal jadi cucuk rungkang ieu. Leutik kene geus cumagok ieu komo lamun geus gedena meureuna. Gelo ieu. Komo lamun geus gedena ieu budak nu kieu. Nu kieu patut nu kudu dibasmi teh. Pang-pang nama ieu mangkeluk ulah nepikeun ka ngawaris ilmu bapa aing. Piraku aing anu jadi anakna teu bisa ngawaris ilmu beduk ireng jeung muara baraja. Puncakna ilmu bapa aing. Rasakeun sia. Podaran ieu mangkeluk teh ku aing. Ulah sambatkan yaya sia. Ulah kela-kela munang kurang ajar. Wani-wani rek nipeng ka aing euy. Kajago sia. Manya ya hulu menang madek tapi eueuh getihan blaon sia. Rek nipeng. Hulu muning lamun dipencet ngucur getih namanya. Dasar wakanya ho belagung belak baksia. Aing mah moal benang katipeng eueuh dot kirining naonna sia. Kunaon maneh ka kacicing euy? Sieun nya kuingnya. Maneh arek ngabangsat euy, teu bogalna naon euy bau camah. Lamun arek babadog kanu beunghar atuh belek maneh mah. Jalur rampang nu memang geus gemes ti tadi kene. Malah kawilang geus boga tekad goreng ti sabang praker aya di lembur Kalingga kene. Harita jadi beki muntab amarahna. Sanajan manehna meunang gambaran jeung bejang ngeunaan kayan si Keling anu jelas lain budak biasa, tapi ilmu silat jabar layang anu kacangking kumanehanana kabilang ilmu simpenan Ki Buyut Ireng. Sajabana ti ilmu waduk ireng katut aji muara braja. Untuk aja belum ka mana karep sia deuleu Keling. Maneh teu kudu nyaho saha aing. Nu penting maneh kudu modar ku leungeun aing dina peuting ieu. Kaluarkeun ilmu jeung kakuatan maneh deuleu Keling. Si Rawing bapa si lain geus dibinasa tinggal ngaran. Tinggal ayeuna maneh menjadi anakna. Si Keling lamun seug kulitna bersih sarta nida wanci beurang tangtu bakal katingali parobahan atawa riuk beungeutna. Nandakeun manehna oge kahudang amarahna ngadenge caritaan jalur rampang. Marukanan aing rek sieun ku maneh. Eueuh dat kirining naonna euy aing kudu sieun ku maneh. Si Keling mah moal sieuneun ku kayaan maneh nu make baju jeung ditergos sidaun sia koplok. Sok sia maju. Nya mah hayang maehan aing. Datang-datang sia make jeung rek maehan teu pupugu setan sia. Barokokok sia. Eueuh dat kirining naonna aing mah kudu eleh ku maneh setan. Jalur rampang geus beak kasabaranana. Leuwih ti kitu sok sieun kaburu datang deui bapana Ki Buyut Ireng teh kadinya. Geus teu miceun deui waktu langsung harita. Naraja ngagunakeun jurus tina ilmu silat jabar layang. Si Keling jorelat luncat nyingkahan panarajang lawan dibarengan ku rasa kaget. Sabab kakara ayeuna manehna nying hareupan tandang lawan anu kacepetan gerakanana bener-bener di luar dugaan. Si Keling surti kana kayaan dirina nu kudu mampu geusan ngungkulan kakuatan lawan. Lamun teu hayang binasa, teu matak aneh lamun harita ngagunakeun jurus jarji sakti. Mangsa bantrok kakuatan ngaliwatan leungeunna masing-masing. Si Keling ngaranjug kagetnya kitu di jalur rampang, sabab kakuatan marengan kana ayana bantrokan ngajadikeun duanana pada malundur ka tukang. Buak dukes, cengkang, balik deug, jalur rampangan ukur mundur salengkah satengah.
sedangkan si Keling mundur aya kana 4 lengkah tapi kitu nate si Keling langsung luncat maju dina rajang. Iya sia. Cakaran ramo-ramo leungeun si Keling memang kawilang ngabahayakeun. Tapi jalur rampang tangtu beda jeung lawan-lawan nu kungsi eleh ku si Keling. Jalur rampang moal jadi rajana jago di daerah Karang Jago upama teu mibanda ilmu jeung kakuatan anu punjul. Ngagentak luncat ka gigireun si Keling bari metakeun sukuna nu katuhu ngajejek iga burung si Keling. Ngan untung si Keling gancang ngajoloikeun awakna ka tukang leupas tina jejekan suku lawan. Atuh pugu jalur rampang beki nambahan kakagetna. Ari sabab manehna teu nyangka upama si Keling boga kamampuhan anu saperti kitu. Bangsa tadi bantrok kekuatan upama segninggang di jago biasa, geus tangtu bakal potong leungeunna sarta tatu di jero. Tapi si Keling lain bae bisa nahan ayana bantrokan kekuatan tapi bisa langsung ngarangseg maju deui. Dua jirim adu hareupan deui dina kayan kasayagaan dirina sapinuhna. Jalur rampang geus terek satengah-satengah deui ayeuna mah dina metakeun jurus-jurus ampuhna. Sedangkan si Keling oge bisa ngarti karena kayaan nyiapkeun diri geusan metakeun jurus jadi sakti ilmu anu geus moal bisa ditandingan sigana ku jalur rampang. Kitu ceuk pikir si Keling. Kusabab nyata kapanan dina petakeun jurus ampuh si Keling oge bisa ngarti karena kaya nyiapkeun diri geusan metakeun jurus jadi sakti teh jeung jurus Bajrakila kawilang dua ilmu andalan si Keling. Pamahanan tinu jadi bapana teh. Sanajan sakumaha jagona Keling aya paribasa tak moal ngaluhuran sidah deuleu. Waina kitu leuwih hade geura tatan-tatan pikeun modar sia ku leungeun dewek dina waktu ayeuna. Jalur rampang boga kayakinan dirina tangtu bakal unggul. Si Keling harita mencerong ka jalur rampang memang pikeun si Keling teu apaleun upama jirim anu rek binasa ka dirina teh nyatana jalur rampang anu geus sidik eces atra pertela anakna Ki Buyut Ireng. Lamun rek maehan uing teu ngomong wae sia euy. Sak-sak lah aing geura paehan ku maneh. Lamun teu bisa uing si anu maehan maneh. Ngajagos ya, sak aing mani kene tarung jeung maneh aing mah. Allah ari kudu eleh ku maneh mah. Allah dot kirining nongna aing mah. Angin samberan panarajang si jalur rampang kawilang mata kelinu kana kulit jeung tulang. Tapi si Keling kawilang tileletik geus dilatih dina hal ilmu silat sarta sakujur awakna dilapis ku kakuatan tina khasiat minyak kawadukan ngajadikeun panarajang lawan tepati gede pangaruhna pikeun dirina. Tapi ilmu silat jabar layang mangrupa ilmuna Ki Buyut Ireng. Anu tangtu ini banda ajen tahapan leuwih punjul batan ilmu silat anu kacangking ku si Keling. Pematak aneh lamun dineh jika sempetan anu hade 2 kali runtuyan tenggelan jalur rampang ngedor kana lebah dadana si Keling. Tuak ceblod. Waduh. Maneh bener-bener jagoan euy. Aing bisa kabenangan ku maneh. Si Keling ngagero bari awakna ngabangkieu mundur ka tukang dibarengan ku muringis nyengirhan ka nyeri. Sakilat si Keling mancukeun di tangtunganana terus ngawangun di pasangan jalur rampang kerung bari nyarita jero hatena. Edan yeuh. Anak setan teh nyaan boga kakuatan nu teu disangka-sangka. Mampu nahan gedoran tenggelan aing sakujur awak siga nu ditlapis ku kakuatan anu aneh. Tapi buk asana teh pamohalan upama diri aing teu bisa ngelehkeun ieu mangkeluk anu ngaran si Keling. Sanajan dadana karasa nyeri, tapi si Keling tenembongkeun diri ngarasa nyeri, malah sorot panon beki hurung netep seukeut ka jalur rampang. Bener-bener jagoan aing bisa kebenangan ku maneh euy, tapi si Keling malah make kudu kapok sia. Eueuh dot kirining nongna aing kudu eleh, kajaba lamun aing geus ngajolor jadi bangke. Urang buktikeun deuleu si Keling. Dewek leuwih hade pae di petempatan upama teu bisa maragatkeun jiwa maneh. Tuah. Surelacung. Jalur rampang luncat dina rajang leuwih hebat batan tadi malah ayeuna mah kawilang jurus-jurus simpenan nu dikaluarkeunana. Sanajan si Keling usaha sateka pola ngabendung daya panarajang lawan dibarengan ku ngalapis diri, malah ku ulin karuhunan jeung sabagian ulin jatiruhun walisan ti Sirawing nu jadi bapana.
tapi tata gerak jeung panarajang Jalurampang lir upama nutup kana ruang gerak ilmu silatna ngajadikeun si Keling kalabakan dina nying hareupan tandang lawan hiji kaayaan anu kakara ayeuna bising hareupan ku si Keling. Dina kaayaan anu memang geus teu mampu dibendung deui ku si Keling, runtuyan peupeuhan jeung tenggelan sarta tajongan ti Jalurampang hantem kana anggota badan si Keling. Tiwak, cebrot, cebet, tiwak, terus cengkang kebut teh si Keling harita ngagedebut rubuh nang karak bengkang. Tapi gancang ngorejat ngoneal di hudang sanajan sakujur awakna karasa nyeri, tapi si Keling bangun tumalire kana eta kaayaan. Jalurampang nepi kagogodeg kaget dina hatena sabab upama panarajang nabiekeun akan jago-jago anu sajana geus tangtu mampu ngancurkeun bagian jero anggota badana. Tapi si Keling bisa ngorejat ngoneal hudang li sarta langsung ngawangun pasangan. Ngan Jalurampang bisa ningali sanajan nya si Keling boga daya tahan anu luar biasa, malah kabilang daya tahan anu teu dipibanda ku jago-jago anu sajana, tapi tangtu kamampuhan si Keling oge aya batesna. Si Keling jalma biasa anu diwangun ku kulit jeung daging sarta getih, lain urat kawat balung besi. Upama terus-terusan digempur ku panarajang Jalurampang geus bisa dipastikeun tangtu si Keling bakal ajal binasa. Dumasar kana eta tinimbangan beuki panceg kayakinan Jalurampang yen si Keling dina waktu anu moal lila deui geus tangtu bakal ngalayang jiwana ku leungeun manehna. Geura sambat lindung bapa maneh Keling, beuting ieu si lain jado pasti jadi modar ku leungeun dewe. Montong lo bapa molas ya, tarimakeun ye. Jalurampang ngarangseg maju deui beuki ngaronjatkeun ajen ilmu silatna lantaran hayang buru-buru bisa ngabinasakeun anu jadi lawan. Si Keling nyobaan sateka pola ngabendung panarajang lawan ku cara ngagunakeun sakabeh kamampuhanana. Tapi Jalurampang memang nyangking pangarti nu aya di saluhureun si Keling. Runtuyan tajong jeung tenggelan Jalurampang kena di bae sing susul kana sakujur badan si Keling, ngajadikeun si Keling ngajengkang ka tukang rubuh maring lemah. Tirak! Cebet! Cengkang kebut konea si Keling hudang di jarig jeug. Dari deug awak semudoyong kahareup lengkahna jajarig jeugan. Ningali kaayaan si Keling kitu Jalurampang seuri dina hatena geus pinuh ku kayakinan runtuyan panarajang sakali deui geus tangtu bakal namatkeun riwayat ni si Keling. Tapi nya kitu Jalurampangan ukur boga rancang jeung kahayang. Sabab memeh laksana maksudna kadenge harita sora Kibuyut Ireng sanajan acan katingali jelemana tapi Jalurampang jadi kaget anu lain dikieuna. Keling, Keling, besare acan euy. Lamun milung umang nyuna euy seger. Kumaha keur sare acan Keling. Jalurampang sanajan bari jeung hanjelu hatena, tapi gancang ngajorelat luncat ninggalkeun eta patempatan sabab lamun masih kena aya di dinya geus tangtu dirina kudu adu hareupan jeung Kibuyut Ireng anu jadi bapana sorangan. Jorelat les jirim Jalurampang diteureuy ku beleg-begna peuting. Lila katingali Kibuyut Ireng datang sedengkeun si Keling anu masih keneh ngalengkah jajarig jeugan. Awakna beuki doyong ka hareup anu saterusna terus rubuh nang kuban bari teu inget di bumi alam. Cung Kibuyut Ireng luncat ngan sakilat geus aya di gigireun si Keling nu rubuh nang kuban. Naon ilaing Keling? Montong ngahuruyan di leukeut dewek euy make jeung nang kuban dina luhur tanu sagala rupa. Ngeunah geura ngeueum euy. Ngeueum maneh di walungan deuleu Keling. Ngeunah teh marukanan teh. Kibuyut Ireng terus cingogo ngabalikeun awak si Keling. Katingali paroman Kibuyut Ireng muka kaget waktu ningali kaayaan beungeut jeung bagian anggota badana si Keling anu siga balareuh. Kibuyut Ireng luak liuk bari ganggerenna ngomong sorangan. Lah kunaon si Keling teh? Bet lain heureui geuningan tapi rubuhnyaan. Milik dina kaayaan nama jelas sakujur awakna kebenangan ku tenggelan nu ampuh. Saha nu geus wani-waninan dasa jeung nyaya ka si Kelingnya. Kurang ajar wawanyanan mangkeluk teh. Wani kurang ajar ka calon murid aing, ha? Kibuyut Ireng bisa nengetan secara jelas ayeuna mah si Keling calon muridna memang geus patelak ngadu kakuatan sarta rubuh kapiuhan. Bari teu lila terus nyarita ditarikeun. Oi! Jelema nu geus wani-waninan dasa ka si Keling murid dewe. Temongkeun si ajirim si lain. Temongkeun
Hei, jelema nu geus wani-wani nanda sakasi keling murid dewek. Temongkeun sia jirim si lain. Jeung dewek ye si buyut ireng lamun wani mah setan. Kurang ajar sia kumaha wani ngaganggu jeung nyaya ka murid dewek, ha? Keluar setan. Keluar. Ki buyut ireng memang bener-bener teu tarima ningali kayaan si keling sarupa kitu. Tapi panggerona Ki buyut ireng geus eueuh nu nemalan iwal ti sora papaes peuting nu kadenge dina waktu harita. Ki buyut ireng cingogo deui neuteut antep ka si keling nu masih keneh tacan inget di bumi alam. Hei, keling, keling hudang euy. Banyak murid dewek make kudu gogoleran dina luhur daneu. Hei, lain calon jago nu moal aya tandingan jamak geus sakieu mah. Hayu udang eling kanya, eling keling. Depi si keling harita ditoelan ku curugna Ki buyut ireng. Tapi tangtu lain satoel-toelna sabab ngadadak harita si keling ulisik sadar tina kapaehanana. Ya mana saya mana Ki buyut ireng nih. Aduh, gelo teh aya nu ngajakan tarung kawin ki euy. Hebat ilmuna gelo tah. Duh jadol teh. Wing nepikeun ka ngagoler teh inget naon-naon. Aduh, nyeri euy sakujur awak uing ki. Duh, gelo tah. Dasar. Si keling nyengir nahan ka nyeri. Aduh, alah. Ki buyut ireng kawilang jalma nu geus nyangking pangarti nepikeun kana tataran aji kasakti bisa ngarti. Yen jadi lawan si keling mibanda kekuatan jeung ilmu nu aya di saluhureun si keling. Bisa kabayangkeun upama lain si keling nu jadi korban gempuran panarajang lawan geus tangtu burak-rakan ancur sakujur awakna. Eluh, waktosna geuningan parantos teh nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara dongeng kiwari neraskeun cariyos Sirawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari permios.